Ya, orang Sunda mah lamun arek modal kudu mawa kopi jeung minuman. Contohna Wah, karena buru-buru. Kuat yang modal itu. Rokok ini. Masa makin balik deui. Lu buka rokok terus Tah, Mana saja yang modal ya. geus ame rada genah kumaha dalam mah. Eh, Kena minum teh cokot aing mah meuli nya 1000 mah. Benar Di rokok ini. orang Sunda mah ngabogaan sifat kalem. Contohna Tuh orang dari ke pasar ningali awe mana jeung ngalaki si Aru nyawa sewe awe malu bakeun ieu. di bejaan deh. Orang nyala Kalau gue receh lagi cantik pinu. Hayo tuh, arek ulin teh. kalau mau nyebat heula atuh. Orang Sunda mah lamun numpang leutik teh sok dijieun anak bawang. Contohna Kum, beli kopi jak. Gede yang kayak datang mesti kita mulai kopi. Iya. Pas ya, kuai. Sengkeran ku aing sia mencret bungana atau anjing politikna ditawai rasakeun sia ku aing. Lila mulai kopi tadi Terus ini rasa sahan kopi juga betul-betul fungsi yang itu ngopi lila yang mulai udah beda kopi tanda tanda kayak lila ini Mana yang beli kopi di mana lila-lila teuing? Kopi mah ada enak nu kieu. Duh, ini tah budak beli kopi datang nuki. orang Sunda mah lamun ngariung pasti bakal aya nu minta hotspot bari ngode. Ripuh euy teu buah kota mah nya, Lur. Mereka KPG bolak-balik itu beranda beli. Aya meureun hasil setik mah. Nah, dari mana? Suat we. Aya meureun setik mah spot. Naon ngeganggu we maneh mah Batuh Hicing genah ieu. saeutik atuh kedeung. Genah ieu hicing ngaganggu. Dan Meuli atuh geura meuli ulin teh, rek mabar teh. can menang bansos pan. Tong ngarungsikeun di dieu ngaganggu. Bro atuh. Paeh we Nyata bro urungkeun lah atuh kedeung mah. Batu sakedeung. Heula atuh meuli ngaganggu wae. Sakedeung da atuh sakedeung. Pandi kagok tingali atuh meuli mah. Des kedeung da atuh mah. Teh kagok siapa yang di sabaresna ieu? Heula kagok dagoan. Da urut sakedeung mah da mah. Si anjing teh. Gitu atuh. Lagi urut saya. Ayan. Can.
Heuh naon kata Sandina? Modal goblok. Siapa? Pucuk mana tadi baik ngospot ke naon kata Sandina? Nggak modal goblok. Coba duit beuina. Simbalik Hamdan simbalik ganteng naon kata Sandina. Nggak modal goblok. Kata semua Aisyah. Gak modal, pan eueuh duitna ge. Heuh mah kata Sandi hotspotna ganteng. Nggak modal goblok. Dari mana juga tadi. Kata Sandi sahabat teh nggak modal goblok. Di mana nyawa Tisa? Padahal kayak hotspot. Sia deui wae lain ngobrol tadi atuh. Aisyah tuh nyaho di Kenapa sih kata nggak modal goblok. Si itu si Heru teu ngabejaan Pak. Parah berarti eta. Tah saukur sakitu ti barudak nyungkeun dukungan anak tong hilap. Like, Komen. Share. Subscribe. Tur nuhun. Bagus ya. Gitu.